Bahasa Sunda, bahasa ibu orang Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun haturan wilujeng moyak ieu mugi sadaya masing aya dina ginanjar kawilujengan. Patepang deui sareng sim kuring dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ayeuna urang medar materi ngeunaan paguneman. Naon ari anu disebut paguneman teh? Paguneman teh nyaeta obrolan, silih tempas atawa silih gantian obrolan. Bisa disebut oge silih sambung obrolan antara dua orang atawa leuwih. Paguneman obrolan atawa ngawangkong teh mindeng dilakukeun ku urang sapopoe. Nu ngaranna ngawangkong mah bisa jeung saha bae. Tempatna oge bisa di mana bae. Kitu oge ngeunaan jejerna bisa naon bae. Upama dina karya sastra mah paguneman teh disebutna dialog. Basa nu digunakeun dina paguneman gumantung kana suasana jeung batur nyarita. Upamana bae urang ngawangkong jeung babaturan. Biasana basa anu digunakeunana nyaeta basa loma. Anu disebut basa loma teh nyaeta basa sapopoe jeung ka jalma anu geus loma. Artina nu geus wauh deukeut. Sedengkeun upama bae urang ngobrol jeung jalma anu anyar panggih atawa jalma anu dipika hormat ku urang, biasana anu digunakeunana nyaeta ragam basa hormat atawa basa lemes. Tah di dieu aya anu kudu diperhatikeun ku urang dina lumangsungna paguneman. Di antarana nyaeta nu kahiji ngaregepkeun nu keur nyarita kudu daria. Artina kudu serius ngaregepkeunana. Nu kadua teu motong kalimah atawa ngaganggu omongan batur. Iwal dina kaayaan anu perlu pisan. Nu katilu nyarita kudu daria, sorana bentes, tetela, wajar henteu aya kesan seperti anu non cowong. Nu kaopat nyarita kudu antare atawa nyantai. Henteu gancang teuing jeung henteu ngayayai, henteu lemot. Nu kalima naon-naon anu dicaritakeun ku urang henteu mengpar dina jejer anu keur digunemkeun. Nu kagenep nyarita ngagunakeun lentong anu merenah. Nu katujuh nyarita dibarung ku rengkuh anu merenah sarta pasemon anu marahmai.